Duh, dengerin orang ya. Orang ngarek ngomong serius ke mana? Orang ngarek ngomong serius bukan ngomong ke mana? Mana mau tebakalan nyaho? Orang unggul nyaho. Orang teh kamari ningali pagelaran Sunda di Gedung Juang. Kumaha ieu teh rame teh maneh teh ajakan urang euy. Di mana eta teh kumaha pagelaran Sunda teh? Aya naon wae acarana rame teh? Ah, maneh teh ngajakan urang euy. Dangukeun. Ieu mah lain rame pisan. Ieu mah ramena pisan pokona mah. Soalna loba pisan anu merankeun jadi wayang golek. Aya nu jadi hanoman sagala rupa pokona mah pagelaran Sunda. Pokona mah rame pisan. Da urang ngarek ajakan maneh, urang teh nyaho maneh di mana. Jadi nyanggeus urang sorangan berangkatna. Jelas atuh, tadi teh ngomong naon wayang golek. Weh ayo coba sing jelas jetrekeun eta teh wayang golek teh naon coba. Sok mangga. Nah, di wayang teh naon, Mbak? Urang teh nyaho coba sing jetre lah. Jelaskeun hiji-hijina teh aya naon wae teh jelaskeun kabeh didinya teh naon wae. Ieu teh ngomong ke naonnya? Cigana rame pisan. Iya, pan kamari si abang teh nonton pagelaran Sunda di Gedung Juang. Si Siti teh nyaho anu ngaranna teh wayang golek. Naon eta teh wayang golek teh? Maneh nyaho teu? Wayang golek teh nyaeta kesenian Jawa. Di Sunda oge aya nyaeta ngaran wayang-wayang teh si Cepot, terus si Boncel, hararitulah pokok namanya seueur pisan. Oh, cepot teh nu beungeutna teh. Apa teh tadi warnanya teh warna si cepot teh naon? Warna beureum. Warna beureum. Nya Oh, beureum. gitu. Cocok ngabodos si Cepot mah watakna teh. Berkembang pesatna teh di Jawa, terutama di Sunda. Sunda mah seueur pisan. Lu beranggapannya baru dak ya nanti bahwa wayang teh cenama saya di India kesenian India tapi nurutkan dina buku sejarah wayang golek Bandung wayang teh dikembangkan jelema Jawa Barat asli ke orang Indonesia asli. Nah selebih nama aduh next game pokoknya tak juga lah kata wayang teh asalna dina wad anjang artina teh leluhur tapi aya oge anu berpendapat nyaeta boyangan baranehna berpendapat wayang teh asal di India nyaeta ninggali di asal caritana nyaeta nyokot di carita Ramayana jeung Mahabharata asal dina kitab suci Hindu tapi salajengna carita-carita eta diubah jeung disesuaikan jeung kebudayaan Jawa. Kehadiran wayang golek Ngomong hayang mah monyet. teu bisa dipisahkeun jeung wayang kulit nyet kunaon sabab wayang golek merupakan perkembangan dina wayang kulit tapi Talmud 1886 nyebutkeun eta tahun 1980 Masehi Sunan Kudus wayang dina kayu yang kemudian disebut wayang golek nya sakitu we dina bah Google jeung Dex atur nuhun nya Ngarti paneh naon maneh kumaha wayang golek teh eta dina kawan mimiti wayang golek kumaha ngarti pan? Ya, mohon nama abdi teh terang lah naon-naonna. Naon ngomongkeun kesenian Sunda ramean kene main ML. Maraneh mah can pernah main ML dah. Jadi moal nyaho ML teh rame pisan, leuwih rame ti moal tadi si Cepot bareureum garoreng. Naon maksudna maneh ngagugoreng kebudayaan Sunda? Kumaha tuh mah? Masalahna kumaha? Maneh naon maksudna ngagugoreng kebudayaan Sunda? Padahal kebudayaan Sunda teh eta teh geus jadi ciri khas orang Sunda. Nya bener teh barudak? Bener. Yang saha? Da urang mah saban kene main ML dibandingkeun naon eta naon? Wayang golek. Terang eta mana naonan? Wah, pokoknya namanya nu urang nyahonya main ML mah kekinian
sekali kasih resep main ML dibanding ningali wayang golek malah rame. Ngomong ke naon maraneh teh coba kekinian wayang golek tebak-tebak ieu siapa nya ieu aya nama Jang Neng Kasep Gelis cobanya kita teh harus ngelestarikeun kebudayaan Indonesia terutama kebudayaan Sunda nu geus langka nu geus tara diulik ku urang-urang oge sok gareuleuk lah maraneh mah sok mewah kitu soknya aya nama ger coba boleh main ML ka siga kata Sinaida ML sok manggangan harus disaimbangkeun jeung kabudayaan arti kieu jelas teuing teh. Geus pokokna mah jempe sorangan pusing ngadenge nampenya. Geus nama Isep oge Siti sareng mukeun geus namanya beresan. Mending urang uwi aya nama bebarengan sakantanannya. Tah. Uih ka mana ieu teh? Abi teh tinggal di mananya poho? Aya nama ulah urang uwi sadayana anu beres misalna. Oh, mohon lah nama ayo urang kawitan Balik-balik lah.